Bapak teh butuh jelema keur meresan kebon anu ditonggo tuh. Pan apal sorangan eta kebon teh bala jeung loba runtahna. Tah ayeuna hayang diberesihan. Ngarah jelema teh teu sangeunahna miceunna runtah di mana wae. Bener Ji, kudu dibersihan Ji, da jelema ayeuna mah geus dipelangan ge anger we runtah teh di mana wae Ji nya. Butuh saberiji jelema Ji. Butuh 2 apa 3 jelema lah. Sabab lamun ku Karman saurang mah lila. Tapi kieu man ye. Karman mah bagian mandor weh, teu kudu ngilu beberes. Karman mah bagian nyarkan pagawe anu lelet. Lamun aya nu males-malesan, geblik ku Karman supaya semangat. Yang geus atuh Bapak rusuh. Teangan we anu jelema nanya, tah ieu duit tanya keur Karman. Keur mekelan budak jeung pamajikan, ngarah jongjon digawena maneh. Hideut tapi Ji nya. Apa kami teh? Mangga Ji aing dibedegeskeun ka Gusti. Gusti cinggit dong dibere duit, dong dibere milik. Tong aya milik rezeki teh budak. Ieu langsung ngareupeun rezeki teh Haji. Tetulus deui pasea Gusti, aing tetulus. Tapi teu naon ieu mah duit ku aing bikeun, ieu mah amanah ieu. Ngan aing merek neangan ku pasea. Ge!